Bismillahirrahmanirrahim. Rijsum min amalis syaitan. Bahasa negara rijsun kotor najis min amalis syaitan. Mantak fajtanibuh jauhan ku anjing. Eta teh min amalis minum min amalis syaitan, judi min amalis syaitan, patung min amalis syaitan, ngundi nasib azlam ngarana min amalis syaitan. Kamari kuari mandek jaritakeun karakter setan, tipe setan, tipikal setan. Jadi setan teh boga karakter, jelema ge kan boga karakter masing-masing. Aya nu karakterna teh ieu teh hayangna teh ngwiridan bae, aya nu karakterna teh hayang salat bae, karakter baragus sama dah. Aya karakter tehnya nama berpikir bae, jujur bae, karakter bagus. Aya karakter teh dek nipu bae, tileutik nek nipu bae nya nama teh. Karakter teh kos kitu teh tipikal. Aya karakter natenya nate namanya mangiceupan ka awewe banginan biasa teu kudu make pulat pelet nya mangis. Eta karakter teh kos kitu ngaranna teh karakter. Nah, jeung deui aya anu karakterna teh hayangna teh judi bae, tileutik bae koplok menangan da. Eta karakter teh. Karakter hoki teh. Eta berkarakter, aya karakter teh politik, tileutik teh. Aya karakter teh ieu teh berekonomi, aya karakter teh berbudaya. Tileutikna teh eta dideuleu karakterna. Budak ge budak. Ti SD keneh geus kadeuleu karakterna teh. Lamun ku urang ditanya 2 kali 2 sabaraha? 4. Bener ieu embe buntutna aya sabaraha? 3. Karakterna lain deui bodoh ieu budak ge. Embe 3 buntutna. Oh iya angel kamu ngitung ya kos kieu mah ieu. Budak teh eta tileutik kurang ditanya. Terus aya nu nyanyi bae ugal igel. Oh, berarti karakterna ieu kana budaya ieu budak teh. Aya anu kitu kuna nulis bae dan lain sebagainya geus karakter eta karakter lain. Eta kos kitu tah aya tileutik teh kanyahoan, tipikal teh kanyahoan. Nu mantak potensi-potensi nu aya di budak teh ya, tah eta nu kudu dipupuk mah. Potensi nu aya di budak pupuk. Mun ieu budak teh ieu politikna rada bagus, kajawan ku bisa politik aja. Duit bapana laleungitan bae. Lain politik mah atuh maling. Heuh bisaan malingna. Geus kajawan tileutik da ge. Masyaallah, tah eta tileutik da ge geus kajawan. Mantak lingkungan teh ngadidik dirina bakalna. Lamun bapana ahli politik, indungna teh politikus sarua bae, lahirlah budak kadeuleu kurang ringkak-ringkakna teh. Bu, macaan kelas-kelas internasional, macaan sejarah dan lain sebagainya. Ieu budak watakna kajen kumaha ge kana berpolitik. Didik ku urang supaya jadi bener-bener ahli politik jang nangtungkeun jeung nanjeurkeun nagara. Lantaran negara dipimpin ku politikus bobrok sugan bae anak urang ieu rada bagus ya politikus jadi politikna teh tenden di lingkungan anu berpolitik sakolakeun mengarah ka dinya jang naon ieu pengganti Bung Karno kitu atuh. Nah tileutikna ieu budak teh macaan Al-Qur'an bae hadis bae tanyana teh bangsa rurukunan bae gitu dan syarat oh ieu berarti budak ka agama ieu ke agama. Ceng tanya iya sih mun geus sakola deuk ka mana ieu mondok ulah mah lah sakola we henteu ulah mah deuk mondok bae emang konang gitu loba berkat teu beres ieu bae di mondokna yang berkat doang ieu budak ge teu beres ieu mah kos kieu bae eta lempengkeun ku urang lempengkeun sia atuh di mondok mah teu ulah resep kacau Ambonna kudu kumaha tuh lempengkeun didik di pondok pesantren sok jadi ulah naon kitu ngaranna ngahalangan arus tentang arus ulah dan terus eta teh ku Gusti Allah geus dibere karakter ta eta manusia teh kos kitu karakterna.
anak kurang ya anak kurang ngomong ditanya teh si awewe atau tekur ditanya di dalam baik anu resepna teh ka santri mun awewe teh anu resepna teh ieu teh kanu bangsa pungplap yang play bae aya anu resepna teh ka pejabat eta anak teh tah di dalam kurang tah eta teh ulah ditentang arusna sanajan dikawinkeun ka pejabat pilihlah pejabat anu jujur gitu mun di Indonesia ka mesro ka ditu kan misro sugana we amis di jero mah teh teh karakter teu bisa ditentang harusnya sebabnya teh bakalna kitu lemah namun ditentang teh lemah mun anak urang karakterna bangona kori ya budak lantaran di kamar cai ge budak narik bae di kamar iya budak narik bae aku tuh mending ngebeten-beten berarti budak kori ya jadi hukuman ge tah kurang ya apa ayo asal nu bener bae supaya kadituna deuk sanu neruskeun atuh tajwid qiraat ya nah tapi jangan lain boga pikiran supaya jadi juara internasional lain jang ngoboran minimal sakampungnya sakabupaten atau non gitu ngarasa desa sakecamatan supaya rarafih ye makharijul hurufna tajwidna jadi nu lurus tah eta karakter ngaranna ya tipe-tipe nah kuari mah deuk nyaritakeun karakter syaiton setan teh boga karakter tah ieu karakterna ieu innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha innama ta'alian pasti berarti yuridu mengharapkan syaitan munculkan setan nimbulkan setan ayukia ngebuktikeun bainakum diantara aranjeun kabeh al adawata kana mumusuhan wal baghdha jeung bebenduan kebencian karakter setan mah horenganan imimiti dijieun datang ka kuarinya nama deuk nimbulkeun jeung ngamunculkeun adawah jeung baghdha masyaallah setan mah kos kitu bae tah mah dek ngadu-ngadukeun bae kiai jeung kiai supaya ngadu ustad jeung ustad supaya ngadu jeung supaya bendu lurah jeung lurah pejabat jeung pejabat pemerintah jeung pemerintah geus beres ngararadu kepala jeung kepala kuari mah supaya ngadu antara pejabat jeung rakyat ngadu di dinya ya Allah setan mah kos kitu bae moal aya benerna setan mah pokoknya mah karakter setan teh timimiti dijieun datang ka kuari datang ka kiamat nya nama ayu kia bainakumul adawata wal baghdha Waalaikumsalam kiai ieu ndek lebaran poe naon poe Salasa di mana dasar ngitung aing mah boga keyakinan ajo ngajakan ka betul ngajak ngabejakeun doang milu hayu teu kajeung aing mah aing bae lantaran ngaji geus percaya ka ilmu na ngadekeman teh tanah ngaji milu los teu percaya los tuh masalah lain cenah kiai anu mah parwa tuh kajeung pan cenah kiai mah bisa kos kiai memang kiai itu mah sok ngomongkeun kiai bae jurig dah nu datang teh ta jurig setan eta teh nyana teh keur kaasupan setan sebabnya nu ngadu-ngadu ada watawal bagdo gitu teh Masya Allah nempel ka jelema setan mah teu ngabungkeul atuh mun ngabungkeul batu kurang teu nyaho sia geus belajar di Bogor naon urusan tales mun kadeuleu setan atuh loba nu gelut teh kadeuleu nempel kos gitu tah jadi diadu-adukeun adawat wal baghdha Masya Allah eta karakter setan kos gitu tak nempel di partai Golkar nempel deui ka di PDI ngadu Golkar jeung PDI teh kotrek ribut adawah wal baghdha partai Golkar jeung PDI ribut adawat wal baghdha tentu boro-boro eta urusan partai urusan pasantren bae ge ribut kiai jeung kiai ribut
ya Allah mandeke macam-macam ke lebaran kemarin mah kiai pernah lebaran salasa geus kula ge deuk nuturkeun kiai mangga aya jelema nu teu wau tapi ngaji ka dieu kiai lebaran pernah salasa geus urang salasa pokona urang ngajina ge di kiai kukumaha ge kiai pokona mah tuturkeun geus jangan mah salasa we geus pokona mah urang lembur rek salasa rek rebab pokona mah salasa we geus tuturkeun kiai beres aya nu kieu ai kiai Cilongok padaon sa lebaran salasa urang ngerebok pan kunaon gitu pokoknya rebok lamun kiai si Cilongok rebok salasa urang mah itu we pokona mah pokona aing malakur bae jeung kiai Cilongok geus pokona mah mun nyana rebok aing salasa mun nyana salasa aing rebok jurig da kos gitu sanajan udeng-udengna gede jurig da dan kos gitu beneran aing mah lain lalaga jasalah saja ngerebo mah pada boga patokan ulah silih salahkeun ulah sebab mah boga keyakinan jeung boga ilmu masing-masing tah nu kos kitu nu salah mata ai kiai Cilongok poe naon masalah sa rebo aing mah bedakeun ka masyarakat rebo lamun kiai Cilongok rebo salasa urget jasa cenah aing mah ka kiai Cilongok eta kajenting udeng-udengna gede jurig dan gitu engke mah mun kapangi jeung kiai kos kitu kiai jurig ji rebo jeung salasa mau boga-boga patokan ulah silih omongkeun kula ngomongkeun henteu ji atuh kula mah geus hisab ngaji baheulana sok beusi endeuh nyaritakeun nanyakeun hisab atuh datang ulah ngocomang di tukang bae tampiling saku aing ji atuh sieun deuk rebo atuh lulus ka ditu rebo ru'yat nu bener ru'yatna apa kudu kos kitu teh ru'yat nu aslina dina fikih tinggal di araraji bae tinggal di arah raji apakah isbatnya kudu kos kitu tete aji atau kitabna isbatnya kudu kos kitu bejakeun ke pemerintah kitu apa lain lamun aya anu ru'yat teh lah di luar kalangannya nah kemudian henteu diterima apakah kudu kumaha tete tanyakeun coba ka kiai ru'yat teh kudu kitu apa henteu pemerintah teh mun aya nu ru'yat misalna aya nu neuleuh di dieu bebedak ke pemerintah teu diterima neuleuh jasa aing mah limaan neuleuh ge haji teu diterima henteu kumaha apakah kudu terus bae sidang sakumaha DPR kudu kitu apa henteu tinggal dibaca bae tah bae da kula mah jelema bongik ilmuna tinggal coba disurahkeun dina kitab fikihna kudu kitu apa henteu coba ayo lamun emang kudu kitu nyieun deui kitabna tek ceuli aing mun kudu kos kitu lain kudu kitu ja lain kudu kos kitu jipan cenah kiai marah amat emang aing mah sakapeung waktu marah puguh boro-boro ka sia aing mah ka anak aing ge dijingir-jingir bae ka anak mah teh eta kos kitu tah caritana geus nu salah nu bener aing doang lu bener mah cenah teh mah ego sekali-sekali lah ego lah ayo lamun urang nyaritakeun omongan baheula ye nyaritakeun aki-aki baheula guru urang nu baheula ya ahli hisab teh ngomong kieu ye kolot urang guru urang coba ge tanyakeun ka kolot-kolot urang anu umurna geus 80 tahun ka ditu ari tanggal mah budak tanggal 1 kadeleuna ku lauk tanggal 2 kadeleuna ku manuk mata sia moal kadeuleu tanggal 3 kadeleuna ku mangkeluk ku beungeut sia ka mangkeluk ngaranna ari ieu mah tanggal 2 geus sagede kumaha eta nah madak nu poe rebo teh di deuleu mang mana bulan mana sudah makan kumaha sih tah madak geus bae berbagai keyakinan ulah silih omongkeun urang ulah kitu kapropakasi ku tangkorak setan ngadukeun akhirna geus kiai anu mah anu kiai kiai ngomongkeun geus pokona mah aing mah musuh jeung kiai anu mah eta gara-gara nyana tah iyalah innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal bagdo jeung kula mah atuh nu poe rebo hayu atuh boga keyakinan rebo nu boga salah sayu boga keyakinan salah sayu masalah geus ulah sok digede-gedekeun keur managara keur ajur kieu kiaina alala ajur deui
geus ulanana teh jeung aing moal ka Cilongok ja lebaran Rebo emang aya nu dicarekan ku aing ja eueuh ngan nu da tampiling doang aya teh ja eueuh masyaallah tah ieu keterbatasan SDM urang teu masalah tah urusan ibadah ai urusan salah sajeng merobot dimasalahkeun ai anaknya nu teu puasa teu dimasalahkeun lebaran teu puasa henteu kan masyaallah aya nu ngoncian masjid bae ngadadak kiai meuli kunci pohara dirantai tukang hareup ulah poe Salasa cek nya teh atuh aing seuri we jeung sekarang itu apa teh si kiai ya kula mah di masjid dieu dibejakeun ka masyarakat besi yakin ka hitungan kula ieu Salasa besi teu yakin besi aya nu neuk lebaran Rebo pake deui masjid sebab lain nu kula nu Allah los atuh mantak rawan si kos kitu ya Allah ya Rabbi tah ieu teh hararese jasa tah hayang lempeng teh yang lempeng teh lempeng hese jasa masyaallah pohara iyalah innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal bagus tapi di dieu mah keur nyaritakeun fil khamri wal maisir sebab arak jeung judi iyalah setan teh kitu ayyuqi'a bainakumul adawata wal lain di dinya bae ieu mah keur kabeneran turusna keur nyaritakeun khamri wal maisir nah kuari dituluykeun diteruskeun nyaritakeun karakter setan padahal di luar eta gatuh kitu bae setan mah di luar khamri wal maisir ge kitu bae mandek wayahna kuari urang sapuk deui di lembur nu tadina Rebo nu tadina Salasa salaman deui ulah yang masalah tuh kumamun ka bawa paeh manya ustad teu nya gara-gara lebaran beda bawa modar ku ustad coba eta kira-kira tuh nah, aya nu kieu tapi aing sebenarnya ajina mah ka Cilongok geus ngadenge ti mimiti ge puasa teh poe Salasa dan pan aing teh ieu teh di kucuran dana bos aing mun kadenge Rebo pon besi eueuh eta doang tah aing mempertahankan eta lumayan tah geus berak Rebo bae bos ngamuk engke teu beres teh kiai tolol dah pasti anu kieu bae ye pon urang mah mui deuleu mui kakasia mui di kecamatan ge menghormati kakasia henteu pan aya kula mah jeung percayana ka Cilongok salah atuh Cilongok mah Cilongok bae kakasia tah hormati tah pan mui nyana mui engke nyana diturunkeun geus tuturkeun kakasia bae geus cek mana ge kitu atuh geus lah jadi berarti ibadahna nuturkeun mui modar tas ya kayak di akhirat mah ibadah mau lakos gitu ibadah mau lakos gitu ibadah mah keyakinan komo lamun kieu ye hiji jelema kula mah ngan sakadar ngabahas doang hiji jelema belajar zikir di kiai anu haju kiai anu poe Salasa nyana poe Rebo moal menang paet putus di daerah torekat pokos itu putus bae geus moal jadi boro-boro jadi wali jadi solihin ge mus moal jasa sebab naon nyana ditungtun yakin pan torekat mah lain nungtun ilmu fikih nungtun ilmu yakin urang kieu bae ge ngaji nuturkeun ahli torekat bakal boga yakin tapi ketika teu akur moal boga yakin pingplan mentang ke masyarakat lagi lah ulang-ulang ngaji kanyana lah kunaon kanyana mah lebaran Rebo Pak eta sekarang itu di lembur teh tah jeung ngaji lagi atuh ada direct henteu ke masyarakat teh sebab teu boga yakin mun aya hiji jelema guru zikir guruna Rebo misalnya mah kerja di Rebo nyana Salasa moal boga faed putus di torekat mah pan torekat mah lain nungtun ilmu fikih lain nungtun ilmu fikih lain nungtun ilmu alat lain ilmu ma'ani nungtun ilmu yakin kudu akur bae jeung guru teh tanyakeun guru urang poe naon guru urang geus aing yakin sebab nyana mah atuh geus nu ngitung-ngitungna leuwih sieunan guru tibatan
halayak rame ka Gusti Allah sebabnya nama anu selalu jeung Gusti Allah ieu mah keur carita ahli tarekat guna lain ieu mah keur carita ahli tarekat leuwih sieunneun nyana ka Gusti Allah sebabnya nama perhitunganna dibulak dibalik dibulak dibalik dibulak dibalik aya muridna nu teu akur masalah ngan putus di perjalanan moal boga pae boro-boro jadi wali jadi solihin ge henteu kecuali gantinya nana Muhammad Solihin salah tamat sukos gitu teh geus urang guari mah ulah silih salahkeun kahareupna beusi aya deui ulah jadi masalah ieu mah ibadah berbagai keyakinan sebab ahli falak mah kabeh ge ahli falak ngitung teh 2 darjah leuwih hampir 3 darjah nu ngitung falak 1 darjah setengah dikaburkeun da maka jeung kuku nu ngaran falak di Sabang sampai Merauke 2 darjah setengah leuwih wabehan sulamah kecuali lain sulam buatan Yahudi anu rumusna nu eueuh di otak urang aya di otak Yahudi atuh deuk naon mah make nu kos kitu hiji bae kitab buatan ulama titik geus bae percaya jasa ka ulama geus tuturkeun sakitu beres. Atuh jadi khotib dog teh naon salat kartin teh khotib bakal sakurmi tuturan khotib bah tukang khutbah ulah salat geus batur salat perbonya na diuk we ngarokok beres aing enggak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hampura sebenarnya mah kula mah teh sungguh salat teh nya geus jadi khotib doang ye nya oh masalah nyimaman utulah jauh di kitab lagi lebaran 2 kali pangnangankeun coba atuh lebaran 2 kali wa yuzanu sholatul id maroten jauh sekali lebaran jangan sekali geus ulah sok bingung-bingung nu ditita sakali bae kula sok hajunyeun hancengan deui kula mah poe Salasa puasa kula mah lebaranna poe Salasa salatna poe Salasa geus lamun kula deuk ditaimat neangan deui nu rebok mah kitu bae si tegas ieu mah eta si hayang nanon geus ka ambeul ku cili aing lah pokona jadi teu konsisten anu rebo bae geus ulah ngomongkeun jore ulah naon komat mah keur puasa keneh geus salah kula mah perbo ditita jadi imam teu bisa kula mah rebo geus titik bae kula mah neuk bukana jeung lebaranna perbo titik beusi imam meunang Salasa meangan nu poe Salasa nyanana ngeunaheun urangna ngeunaheun jadi boga kayakinan geus ngeunaheun eta nu pingplan tah bangsa kiai bayaran teh bangsa kiai 08 tah mah tah iya atuh angkutan kota pasar kemis itu boga keyakinan jadi mingplankeun atuh lamun boga keyakinan mah kula mah lebaranna poe Salasa geus deuk khutbahna poe Salasa salatna poe Salasa beusi mah bang perbo di masjid di ditu teh nu perbo ulah aya naon nya kula-kula nyana beres kan nyana neangan ieu mah kieu sih perbo enggak atuh kula engke ka ditu nya engke kula mah di dieu perbo Salasa engke kula ge ngawotapan we di ditu emang itu sebar di tanah geus kiai nu lain ibadah mah geus kadar itu jasa geus kanyahoan jasa ku aing sorban tinggal sorban lah pokona eta lah setan innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha di mana ya fil khamri wal maisir nomor kahiji nomor kadua na wa yasuddakum an
dzikrillahi wa anis shalah. Setan di samping nimbulkeun adawat wal bagdo terhadap halayak rame manusia berbagai lapisan masyarakat timimiti kelas kakap tepikeun ka kelas teri diadu-adukeun supaya timbul demonstrasi. Nah ieu deui setan nambahan wa yasuddakum an dzikrillah, nutupan nahanan ngahalangan setan ka aranjeun kabeh teh an dzikrillahi wa anus sholati, tina zikir ka Allah jeung tina salat. Jelema nu mabok, jelema nu judi dihalangan ku setan moal daekeun zikir ka Gusti Allah, moal daekeun salat ka Gusti Allah. Mana coba pemabok jeung pejudi nu salat moal aya? Mana pemabok jeung pejudi anu zikir ka Allah moal aya? Setan. Jadi berarti atuh setan teh di dieu teh nimbulkeun dua masalah ka mapasidan. Hiji mapasidi dunyawiyah, nomor kedua mapasidi diniyah. Mapasidi dunyawiyah ieu adalah bagdo jeung adawa jeung bagdo. Datang ka Garlut jelema kiai jeung kiai teu beres silih omongkeun, ustad jeung ustad silih omongkeun, akhirna mah pengikut jeung pengikutna ribut. Nah iyalah urusan dunia, urusan agama. Nah ieu wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah, dihalangan ku setan tina zikir ka Gusti Allah jeung salat. Teu daekeun bae pokona mah ahli mabok, ahli judi jeung sajabana zikir ka Allah, salat ka Gusti Allah lantaran setan. Jadi kerugianana dua, dunia jeung akhirat. Mabok ieu mah anu sok dicaritakeun teh ye, anu sok dicaritakeun ku para ulama, ku para kiai dina berbagai kitab. Baheula di Bani Israil aya hiji kiai ngaranna Kiai Barsiso, anu manehanana teh ibadah geus 220 tahun teu pernah kaluar-luar, boga santrina teh puluhan ribu, anu geus bisa hiber 60.000. Santrinya anu geus bisa kakalayangan di awang-awang 60.000 encan nu sejen mah anu kakarak ngaji amil jurumiyah mah beuh tah mah ambualayah pabalatak. Ieu mah nu geus bisa awang-awang 60.000 datang ke malaikat, ke malaikat sabiwir hiji langit ka hiji datang ka langit ka 7 teh nyaritakeun keistimewaan Ki Barsiso unggal poe, amalna teh naik ka luhur diiring-iring ku malaikat. Datang ka iblis dihandapeun tangkal caringin ngalamun. Geus ai runtuh waruntung geus. Ngan bangun sekean deui ya tetangga sari. Ditereup aya sekena hiji. Nya siki seke naon karangarana caringin. Raga jabok. Cek iblis Barsiso hebat-hebat deui. Muridna kakalayangan di awang-awang museje puncan murid museje masya Allah puluhan ribu cak set aing nyawa di mana alamatna eta Barsiso teh datangnya nama ke udang-udang ngaleuwihan ti Ki Barsiso gedena jubahna Ki Barsiso make hijinya nama ke dua aju sorban ka dieu Ki Barsiso mangan sauku datang ka cangkengnya nama datang ka handap ka dieu tah. Oh gede jasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Ki Barsiso ti mana? Abdi ti tebih cenah kan. Aya naon? Hayang ngiring ibadah we sareng mama didik. Kabita abdi mah ku mama di mana-mana muridna aya. Aju abdi marek di dewe ibadah mun aya pagahkeun atuh ku kiai ditah magahan atuh abdi rek magahan aya tuh dipasingkeun ku nyata budak nu leutik we pagahannya nya teh ke lamun kadeuleu bagus ke naik ke waduh luar biasa bagahan ngaji eta setan teh waduh bisaan jasa tuh magahan ngaji kadang-kadang di pendopo magahan ngaji jeung Ki Pudoli kadang-kadang di balai desa magahan ngaji kecamatan ya anu bangsa leur we gitu magahan ngaji aya nu teu leur mah teu
Itu dah terus saya nyanamakan ngaji. Insyaallah waktu di masjidnya pernah eta iblis teh tilu penting teu balik ceki barsiso teh pohara amat ieu tamu ibadahna ja aing ge aing asana itu balik-balik mah teu kuat. Naju pas menang tilu poe teh diajak dahar. Yuk orang dahar kayu henteu abdi mah moal dahar. Pan abdi mah lamun keur ibadah cak setan teh geus teu hayang dahar teu hayang naon. Wih. Cek barsiso pohara ieu mah. Wah, penting diajak besi erek sare disadiakeun di ditu di kamar aya di hareup atau arek di tukang. Abdi mah tos sababaraha bulan teu sare lantaran nikmat jasa ibadah. Wih. Cek barsiso. Wah, aing ge ieu aing kudu teu sare mah jeung teu dahar teu kuat. Ditanya nu beneranana ieu kumaha ieu bisa jadi ki abdi mah kuari teh nikmat jasa ibadah teh ninggalkeun dahar jeung nginum jeung ninggalkeun sare. Caki barsiso kula ge ieu kula ieu waya dahar mah dahar waya sare mah sare malah waya ka pamajikan ja biasa ka pamajikan kok ieu mah kuat amat bogakan nikmatan kula ngeunaheun jasa ternyata teu dahar teu nginum teu sare teh ibadah teh ngeunah. Waduh caki barsiso aing eleh ku jelema ieu puara ieu ayo di deketan ke ieu bisa ngeunah kieu mimitina kumaha emang mimitina kumaha mimitina mah tadina kula teh maksiat ka Gusti sanggeus maksiat aju tobat jadi asal inget ka maksiat istighfar asal inget ka maksiat datang ka ngeunaheun ku ari teh mantak cekula teh jelema sahabae nu teu pernah maksiat tadina ibadah moal ngeunaheun tetep kudu maksiat heula memehna. Eta nasihat pan eta kos bener jasa kadengena ku ceuli urang teh kahartipan ku. Kula ieu manggih nikmat jeung lazat teh baheulana teh ieu teh sok zina, baheula teh sok judi, sok mabok, ku ari tak tobat asal inget kadinya ngebiri-gidig asal inget kadinya ngebiri-gidig nu mantak teu hayang asal inget we kadinya tak tobat kula teu hayang dahar asal inget we kadinya teu hayang sare nu mantak kuari teu sare teu dahar teh inget we kadinya tak timbul we lazat ngilaheun seakan-akan Allah aya di hareupeun. Widih caki barsiso ngelehkeun guru aing mah guru aing ge teu pernah kos kieu dongengna. Terus ngobrol deui kula atuh hayang coba atuh kumaha teh supaya nikmat. Teu masalah sakeuna teh. Nu penting mah atuh asal mun daek atuh maksiat bae heula, zina bae zina heula atuh. Ih, ceki barsiso teh zina mah kabae embung atuh. Ngabunuh bae budak bae tuh, budak letik bae bunuh. Jadi engke aya inget-ingetan. Ih, embung. Anu paling ringan mah mabok. Mabok makan teu ngarugikeun sasaha. Ngarugikeun batur henteu kan sorangan doang tak asal geus urang mabok engke ge karasa urang walah waheuh tak engke urang cager urang teh jadi kaduhung tobat ti dinya pikiran ku ki barsiso hayang ngeunaheun ibadah jadi kudu dosa heula nya bener oge atuh emang setan teh barang ki barsiso asup teh ka imah atunya na asup deui ka jero cut motrek-motrek di jero hate ya teh lamun teu maksiat teh mana aya ibadah ngeunaheun tetep ya kudu maksiat heula teh tanya di jero hate terus we ngabisik-bisikin ya teh lamun teu sanggup zina jeung teu sanggup ngabunuh mah paling ringan ya mabok lah tah aju cek hatena teh ka mana meuli mah itu di dieu tah lurus jalan pengkolan di dinya kan aya warung cewek di dieu nu dagangna ge di dinya tuh urang Subang bangun aya tadi menor teh di dinya tah eta bae di dinya kena bisikan setan ki barsiso langsung we nya teh tas magrib teh nguluyur teh ka warung aya bener langsung nya meuli minuman bener awewe di dinya nu ngaladenana ge
biasa minuman majanu ngaladen lagi emang awewe tiba heula ge tengah kuari langsung ditenggak lek 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 wah oi dunia milikku wah eta kibar siso yo mantap nah kulantarannya natu mabok wah tidak ada raja kecuali saya ini raja koang-koang merencengkeun geus bae keur mabok katungan lagi aya eta pelayanan teh ya nah ini makanan gua kan raja ceknya udah buka rokmu nih kok raja saya kan raja ntar gua bayar berapa saja pokoknya pengen berapa kamu dibayar nanti jubahku masih gede jore mah tungtung ada budak mabok rak itu ka jubah buka androk dibuka androk nah dalemannya buka waktu dek kabur teu bisa wewedek di zina punya natek begitu beres di zina jol salakina goblok berdi jelema ngazinahan pamajikan aing teu beres ya Pak ieu terus dicarekan ku salakina begitu dicarekan gelut mubabok jeung salakina aya peso dibunuh ku nyana bret salakina beres kan nya mabok nya zina nya ngabunuh cek kibar siswa aduh iblis badidinya terus tenggak lagi cek setan lagi belum seberapa itu kan baru satu sloki tambah lagi lok itu setan ngerahkan masyarakat woi ulah tenang di warung aya nu mabok perzinahan terjadi pembunuhan terjadi kok masyarakat cicing bae setan teh kos kitu provokator Masya Allah atuh kadarinya masyarakat pemuda-pemuda tuh ya bener ieu mah awewe ngaku bener di sini bener aya dibunuh salaki kula lantaran nyanana tadina gelut dibunuh aya peso kapiheulaan salaki kula waktu ditewak kibar situ blek diadili lantaran boga kitu kesalahan ngazinahan jeung ngabunuh dipancung kibar situ dipancung kieu bae hanya hendak dibunuh kibar siso teh keputusanana lantaran membunuh jelema nu bunuh mesti bunuh deui kieu pancung kieu jol setan datang deui yai kumaha ku ari aduh gara-gara sia aing bisa kos kieu cegana keur ngeunah aing magahan ngaji ibadah kos kieu we wakanyalakeun cek setan teh tenang bae heulana tenang aing keputusan nepen ieu dibunuh cekna gara-gara sia geus aing mah tobat bae ka Gusti Allah kan sasarana hayang ngeunaheun ibadah atuh jadi boro-boro ngeunaheun cekna teh aing dibunuh kieu saeutik deui asal geus tobat sok tobat terus ceknya nanti terus coba ge sujud ge ka kula ge sujud kumaha sujudna ceknya nawan aing dipancung geus teu kudu dipancung teu kudu kumaha sujud mah bisa bae ku mata bae isyarah sujud bae gerak ge bakal ngeunaheun ge ibadah teh lantaran pan kula guru maneh geus ayeuna mah sujud bae geus ka guru ku ari mah ieu aing maneh teh saha ieu teh kula teh setan tapi setan geus jadi wali setan jadi wali geus pokona mah ku ari mah sujud geus gara sujud gara ge sujud ieu keun ngarasakeun nyeri cenah awak ieu nya teh asana teh kudu ditembak teu kudu dibacok ke paeh ieu mah ieu sakarat cenah geus gara sujud bae ge ngeunaheun ge hayu geus gara sujud geus sujud kicep bae jeung isarahnya bahwa eta teh pangeran disujudan trek hos pae na'udzubillah min zat mantak ulah sok agul ku ilmu ulah agung ku pangaruh ulah agung ku mulya contoh kibar siso masyaallah nah ieu naon ieu ieu tah
innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah, ngahalangan tina zikir ka Allah jeung tina salat. Jelema nu mabok sanajan zikir ge tah mah eueuh di jero hate aya nangan disungut doang, sanajan nyana salat eueuh di jero hate tah mangan saukur zahirna doang. Jelema mabok mah moal beres kajen kumaha ge. Wayana sakitu awas hati-hati khamri jeung maisir, judi jeung mabok jeung judi. Nu kuari ambalayah jasa mabok jeung judi. Urang-urang keur ngabahas di dieu balik bae ka imah pengkolan Bitung nu mabok, pengkolan Cikupa nu keur mabok, di Pasar Kemis nu mabok. Kadena ge lain orang Pasar Kemis, urang Lampung. Orang Pasar Kemis bangan nurutan doang. Aju ka belah dina jualan. Ya Allah ya Rabbi, nu judi terus bae, geus puguh remi, geus puguh gaple, geus puguh main bola sodok, biliar dan lain sebagainya. Naik deui ka luhur. Wah, judi-judi kelas kakap. Moal eureun emang mabok bakal eureun disuplai ku Amerika ka dieu. Disuplai ku Amerika ku Yahudi teh ti tamarabok. Geus aya kerjasama jeung pemerintahan urang emang kumaha gitu. Geus moal bisa beres lantaran emang dek dihancurkeun karakter bagusna, dek dihancurkeun budaya baikna di Indonesia teh, dek dihancurkeun ku Yahudi nu bakal engkena dek diyahudikeun, dek dikristenkeun ieu teh negara urang teh. Ngan hese bae lantaran loba nu lillahi taala nyana resepeun jasa Yahudi mah mul aya di bawah naungan yayasan, tapi tah model pasantren-pasantren salap gregeteun jasa. Sebab kekuatan bangsa jeung umat ya timbul ti pasantren nu geus teu bisa disogok-sogok. Anu lebaranna mun rebo bae, salasa bae, henteu nya rebo nya salasa eta kos kitu Pak. Atuh mama kiai lebaran naon salasa alhamdulillah. Urang kapanggih jeung rebo kiai rebo ya cenah. Ih kumaha sih kiai kos kiai di salasa aya umat, di rebo aya ieu tah lumayan. Insyaallah alhamdulillah. Salahna nurutkeun cek manusia, tapi geura pae tah kiai. Geura pae. Nah bakal kumaha engke di hareupeun Allah tanggung jawab dirina ka Gusti Allah. Lamun ibadah henteu berkeyakinan kos kitu. Tak eta teh salah kos kitu, yakinkeun ulah karena mui, ulah karena yayasan, ulah karena bos. Yakin ruyat titik, yakin hisab imkan ruyat titik. Eta kakarak ibadah. Ketika orang engke disidang ku Gusti Allah, ayo uci maju siap lebaran poenan Selasa. Atas dasar apa? Hitungan dina kitab Sulamun Nainin kulang hitung 2 darjah, 9. Apa bisa dipertanggungjawabkan? Ki Mansurna hudangkeun atuh Gusti. Nunyin kitabna ayahnya na pendek letik oke udang-udang ayah naon ya iya tanggung jawab coba ngitungna heula besi salah sok kutek jawab bener cenah ngitungna tanggung jawab imkanur ru'yat anna hada imkanir ru'yat darjatani paksaro ieu menang sabaraha 2,9 bener Gusti haja uci dan kawan-kawan surga dek kumaha Masya Allah. Kiai, lebaran dari apa? Rabu. Berdasarkan ruyat. Bener atau ruyatnya? Bener atau tidak bener? Kulama ngadengikeun di televisi. Itu bae pokona manggeus. Aja percaya kulama lantaran nyana teh kapan diberi mandat ku negara. Bener berdasarkan ruyat. Pokona mah kulama rebo berdasarkan ruyat. Coba panggil nu ruyatna. Tah, bener maneh ieu ruyatna bener. Waktu ruyat bulan tegadel alangan. Serius ya kumaha serius. Anu sebenarnya mah emang salasa sebenarnya. Cek ngana hayu direbokeun bae lah. Kitu bae pokona mah. Ah, ieu salah.
ulama teu nyaho salah cak masyarakat jeung cak kiai. Penting bakal lantaran ulama hirup di negara, kemudian negara ngayakeun badan hisab, badan ru'yat. Nah, ulama ngadayakeun televisi jacak dina pikir, degekeun informasi pemerintah. Kula nuturkeun pemerintah, surga nama. Tinggal lu ieu neraka jahanam. Iya. Pancena kiai nyaho salah atuh nyaho jasa. Emang kumaha? Tanggal 17 Ramadan aya nuzulul Quran di Yogyakarta di pesantren Dadukula, pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin. Anu ceramahna tokoh daripada NU di dinya. Ieu mah kepada NU ya Muhammadiyah kan? Mun Muhammadiyah usir. Aing pajar Muhammadiyah bogo. Aduh. Guys, masalah guys, aing mah Muhammadiyah kang bangsa Kangjeng Nabi Muhammad tapi lain kang bangsa organisasi Muhammadiyah. Nah, kumaha teh ceritana? Nyeritakeun urusan nuzulul Quran, ujung-ujungnya cek nyana siapa yang ikut NU lebaran hari Rabu dan siapa yang akan ikut Muhammadiyah lebaran hari Selasa eta tanggal 17 Ramadan. Masa sih kos kitu ceramah? Nontak telepon ke kula, kok kiai begini katanya Kak Haji ini ceramahnya. Ah, kiai bangsat tetap kos gitu. Ini kan kiai kita, kiai NU. NU-nya bukan NU yang Gus Dur tuh mah. NU-nya yang NU mau dibejakeun lah ku aing lah. Tuh, kan kos gitu tuh. Tanggal 17 Ramadan geus ngomong kos gitu. Siapa yang ikut NU lebaran Rabu dan siapa yang ikut Muhammadiyah lebaran Selasa. Jauh melung di mana-mana encan ru'yat can naon geus nganyatakeun kos kitu. Berarti geus dikondisikeun lebaran menurut pemerintah dasar pengelolaan NU harus hari Rabu. Dek ru'yat dek henteu. Ayo. Ndek kumaha? Je. Sababaraha poe deui ka lebaran, malam Minggu aya tamu ti Jakarta sampai jam 12 peuting moal bejakeun ngaranna. Dahar jeung kula dongeng nyana kiai pemerintah akan Rabu kiai tetap sasa cak nyana saya juga salah pejabat luhur yo pejabat luhur we pokona puncrot we pokona mah beneran nih malain lalagaan kayak bisa dipanggil jelema ngan moal dibejakeun ngaranna. Kok bisa gitu teh? Kiai cenah kiai ta Muhammadiyah dan NU tetap memaksakan akan hari Rabu ru'yat atau tidak ru'yat. Salahnya nak salah kula, benernya nak bener kula nyana ngomong di hareupeun kula tas dahar duaan bae akan Rabu pemerintah dikelola oleh NU kieu di luhur teu keur teu beres jasa urang lebaran poe Salasa malam Minggu nya ka dieu Minggu Senin Selasa 2 hari deui ka lebaran geus dinyatakeun lebaran pemerintah akan hari Rabu ru'yat atau tidak ru'yat deuk kumaha sih kukula dibukakeun we ieu mah pada urang naba ieu mah ulah bebeja kasasaan ke di itu kieu deui. Ieu mah keur carita pan ieu mah ibadah. Ulah dibawa-bawa ka mana? Kula mangan sakadar nganyatakeun sing yakin sia ibadah tah berdasarkeun kos kitu dongeng-dongengna. Masyaallah, dongeng nu katilu deui. Dongeng nu katilu pejabat ti Kabupaten Tangerang jeung pejabat ti Kabupaten Serang. Deket jasa nyari jeung bupati nanya ka kula eta teh poe naon eta ya Senin berarti sapoe deui ka lebaran ngomong jeung kudu Senin kieu poe naon lebaran Salasa berdasarkan hisab bapak ge cenah geus Salasa bae pemerintah mah deuk rebo pan pemerintah mah ru'yat tapi deuk direbokeun bae endeu kumaha kurang kumaha coba nu datang ka ceuli aing teh pan orang NU ngan eueuh tulisanana di NU kantor teboganan teboga pan aing mah tapi aing orang NU lain orang Muhammadiyah cirina NU make kunut aing jeung usoli tah kerasa kusian lebaran perbo ulah dibejakeun ka saka kiai di dieu aing nyaho jasa kiai nu poe grup perbo teh ye nyaho jasa di ditu nyaho di ditu nyaho emang nyaho na kieu mah tuh pan urang lembur bebeda ka aing ayo malah main ngagogoreng aing kiai ge sarua bae lah pengaco teh mah Ki Uci di mana urang Jati aya kiai we pokona mah pendek jelema ya pengaco teh mah Ki Uci udah dituturkeun ya ayo geura ngacoan sia teh ngacoan aing deuleukeun tungtungna sia ku aing si aing mah lain ngadoakeun deuleukeun tungtungna bae ngacoan sia teh ngacoan aing ha awas ya udah sok ngomongkeun aing sieun sia ka aing ya aing mah naon kos gitu we pokona mah aya deui nu ngomong ngoy gorengkeun Ki Uci jadi kos gitu jasa
atuh datang ulah sok dihareup maksudna kiai deuk poe naon bae salah berdasarkeun naon gitu bae sih ulah sok ngomongkeun ditu kan ku gara-gara umatna haju menuturkeun ka dieu nya dan tinggalkeun umat haju ngomongkeun ka aing teman teh tolol jasa kiai belah mana belah kulon teh mah aya sa kiaina rada jangkung-jangkung teh mah geus nyaho we pokona mah kan nyaho di mana umatna bebeja ka aing eta mah bener kabeh ge imah keur carita supaya yakin kula yakin poe Salasa teh kos kitu ta perjalanan tunggul tanggal 17 geus nganyatakeun Rebo NU kumaha sih mantak ti jauh-jauh kene kula nyaritakeun NU kuari moal beres abu-abu sebab NU kuari dikaluhan ku SBY NU teh dikaluhan ku SBY jauh PKB dikaluhan ku SBY PKB nu kuari teh dikaluhan mantak kula teu bersuara ge dikaluhan geus teu kudu datang ka aing sia PKB aing nyaho jasa geus dikaluhan ajuban adik loba lah nu dikaluhan hendak mun ditanya kiai tahun ieu milih partai mana nyieun partai sorangan aing geus dikaluhan kabeh atuh kumaha tuh Masya Allah ya negara urang teh kos kieu ieu mah keur carita supaya boga keyakinan tah kos kitu tah geus ulah carita ilmu kuari mah carita dongeng na kos kitu dongengna aju barang tanggal 2 bulan bau temu wow mantap nu Rebo mah teu neuleuh bulan entah mah teu neuleuh tuh da lencan teu tungkul banyak nama sile Masya Allah aya nu nanya ka kula kiai nanya hampura cenah kula lebaran apa Rebo ih ulah hampuran ka kula teh urusan kiai jeung Gusti Allah lain kula barang tanggal muka 2 dulu bulan gede jasa tama ukuran tanggal 3 haju kudu kumaha ye ngabenerkeun kula baca bae ku kiai kana besi jadi masalah ke jeung kula mah nah, talek bae heula kitabna lain besi kula cenah ieu atuh hartuna engke poe lebaran teh Salasa puasa keneh pan haram atuh teh mah kumaha kiai bae geus ka ditu teu dijawab ku kula teu dari jauh baca bae kitabna baca bae teh mah kitabna aya nu kos kitu teh kula doraka meureun doraka kiai itu mah geus ka ditu agen ngomong kiai uji tetep wajib qadha cenah lantaran lebaran apa Salasa datang sia ka aing urang sok ditukangeun anjing menggonggong naon kara ka dieu teh kamilah kabur aduh geus aya masalah ieu keur nyaritakeun kayakinan yakin kula poe Salasa di samping itu informasi Yogyakarta informasi ti Punclot ti luhur malam minggu poe Senin di dieu ngarebokeun ru'yat atau tidak ru'yat tak eta teh ulah kos kitu mudah-mudahan kaharep negara urang anu kuari keur dikelola ku urang ulah kitu ieu teh omongan kula bagian daripada nyentil pemerintah supaya rapih kaharepna nu enggeus mah enggeus ulah sok dijadikeun masalah urang ulah ditimbul-timbulkeun deui ieu mah keur carita ieu sampaikeun ka presiden nu kaharepna beusi aya kos kieu rapihkeun manta kunaon hijikeun Muhammadiyah jeung NU di atas meja sok umat nu dihandap supaya ulah kalabur ulah paberencai sebab paberencaina umat Amerika seserian Belanda seserian kafir seserian urang teh mung disengserikeun ku kafir rapikeun atuh mantak naon pengalaman di zaman Soeharto bagian ru'yat mah jageus pinter urang teh di zaman Bung Karno sabaraha puluh tahun urang jageus pinter urusan ru'yat mah kunaon makin kadieu makin bodoh atuh heran makin canggih makin bodoh anu bagus nama di zaman Soeharto ge cokot bae nu bagus teh di zaman Bung Karno cokot bae walaupun memang nyana dilengser-lengserkeun nu bagus nama tetep kurang kudu ditiru urusan ru'yat di zaman Soeharto teu pernah pimplan di zaman Bung Karno teu pernah pimplan mantap jasa begitu maghrib lah beres pan ieu mah nundek lebaran Salasa geus beubeulian aju direbokeun ngalamun duit geus beak pake meuli kotok ya ieu tolol jasa ieu mui jeung pamarentah goblok nu ngagoblok-goblok tah nu lebaran Rebo nu lebaran Salasa mah jatuh ngagoblok-goblok ke pemerintah nu lebaran Rebo aing beakeun dana ieu goblok jasa ayo sia nu mantap pemerintah ceulina pengeng
digoblok-goblok ku masyarakat. Goblok cina aing geus takbir datang ka jam 10. Aju eureun geus ngariung segala rupa. Isu kudu ngariung depan aya nu dihandap mah geus lain urusan bener jeung teu bener nya mah nyaritakeun urusan ngariung. Masya Allah. Hajupan anu lebaran mah henteu jamilu karbo, tapi puasa mah henteu tanggung jawab saja bae tah hayus ya. Lantaran ngimingplankeun pemerintahanana lebaran mah tetep perbo nya ngadengungkeun mah, tapi puasa lasana ge geus henteu puasa. Tungtungna mah lebaran rebo henteu salasa henteu. Ji henteu kumaha. Nah, ucapan ieu bagian daripada demo pribadi kula. Artinya demo ge lain deuk nanaon, ieu teh bangsa urang, ieu nagara urang, kula boga hak untuk meluruskeun jeung merapihkeun, ulah dijadikeun permasalahan nu geus mah kaharepna perbaiki. Mantak naon Muhammadiyah jeung NU ulah pegede-gede hulu, ja eueuh atuh ieu naon kitu ngaranna kopiah nomor 20 eueuh, panggede ge 7 8 10, ieu pegede-gede hulu. Ieu embung ele ieu embung hijikeun urusan rukyat mah dihandap umat neuleukeun, dihandap umat mempertahankeun. Aya nu percaya ka kiaina, aya nu percaya ka pemerintahna, nu salah kabeh ge, tapi kan jadi acak-acakan kieu. Nah iyalah setan gara-garana. Asup ka tubuh NU, asup ka tubuh Muhammadiyah, asup ka tubuh pemerintah, dijadikan adawat wal bagdo lain ku sebab khomri wal maisir baik, tapi terjadilah adawat al bagdo, adawah wal bagdo. Setan ya engke mah usir setan teh hijikeun ulah aya jadi kariuhan. Coba saha di luhurna anu bagian daripada badan rukyat hijikeun ulah gede hulu ka hareupna. Sakitu bae tah lain lalagaan ikan masalah teh masalah pertanggungjawaban di hareupeun Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu sanajan ieu teh geus katempo jasa ku masyarakat, katempo ieu mah geus permainanna geus teu kudu dicaritakeun ka hareupna bangsa urang, nagara urang, dulur-dulur urang. Ieu teh kabeh nu dilaluhur wayahna coba berpikir. Mantap kula malaman lebaran didatangan ku camat, datang camat ge lain deuk negor kula nya mah deuk lebaran. Aju ka polsek kula ngajukeun, Pak, apa salahnya NU dan Muhammadiyah enggak usah dijadikan badan rukyat, cobalah cari yang di luar organisasi, coba di luar organisasi yang suruh rukyatnya, coba yang menghitung dan rukyat di luar organisasi. Waktu enggak bisa cek camat ya, oh sarwana berarti sia cek polisi cek polsek waktu enggak bisa cek pemerintah memegang siapa, oh berarti atuh teh geus teu bisa. Mantak kudu dihijikeun we Muhammadiyah di bidang ieu bae, di bidang lain-lain mah kajeun. Sakitu tah nya ulah sampikeun ka ieu ayyuki bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sakali deui urang ngadoa ka Gusti Allah asana meureun di dieu loba ieu jelema teh leuwih ti 1000 mah. Mudah-mudahan kiai jeung kiai sararapuk, ustad jeung ustad sararapuk, santri jeung santri sararapuk, masyarakat jeung pemerintah sararapuk, jeung pemerintah mudah-mudahan kahareupna bisa ngomean ngabeneran urusan rukyat deh khususna umumna jeung sagala rupana, sehingga ulah aya naon-naon urusan peribadahan urang jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala, jeung urang percaya ka pemerintah ulah model kuari geus teu percaya ka pemerintah teh timbulkeun deui kepercayaan, timbulkeun deui hudangkeun deui kepercayaan, rapihkeun deui jelema-jelema nu tadi diajakan di bidang rukyat ulah diajak tahun hareup mah, ulah diajak tahun hareup mah neangan jelema-jelema nu anyar deui anu rapih, anu ulah kabeungkeut ku urusan naon-naon khusus we nyana urusanana urusan peribadahan. Amin ya robbal